أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Geus aya ketenangan di diri urang balik mesantren teh, kemudian urang ngaji. Aya katentreman lantaran babarengan jeung ahli-ahli ngaji. Berjamaah ngeunah, ngariung ngeunah, obrol-obrol ngeunah. 10 tahun dibuka Riyadh Takrib Sapinah naik Fathul Mu'in, indah luar biasa. Nu tadina di mamang-mamang naik kuari jadi ustad, naik deui kuari lantaran kadeuleu tegep aya anu ngiai-ngiai. Pas dek naik ka abuya morosot kuat, mimiti didatangan kulurah mulai ngagibeg, datang camat terada ancul-anculan. Begitu datang bupati terlena, ngarasa indah kedatangan ku inohong ku penggede, aya resep di jero hate. Aya satu kebanggaan, dibangga-bangga jelema nu teu boga nilai munggu Allah ku boloon eta kiai. Ku ari mah ngarasa hina mun cacampuran diriungan jeung ustad. Nu tadina dikelilingi ku ustad jeung kiai di mana ngariung, seserian indah jasa ku ari ngarasa hina. Lantaran aing mah pangkatna beda sebab geus babarengan jeung bupati jeung gubernur. Sia mah masih kene leuh. Hihijian teh di lembur we kakurung ku batok. Tejaho galer kidul boga tarnyana rasa kitu. Secara zahirnya na ditaikeun ku Gusti Allah nu tadina teu boga motor jadi boga. Nu tadina teu boga mobil jadi boga. Atuh ningkat kuari mah pakaian ge keur ieu mah beuh make baju nu polos-polos kuari mah batik. Malah mun ditilik-tilik batikna teh di jerona aya warna konengan seutik. Bangga nyana make batik eta, bahkan dibere lebaran mah samping samarenda warna koneng berikut kameja koneng jeung jasna aya kekuning-kuningan. Nyana seri diaku aing ku bupati termasuk warga negara asli aing mah. Tuh ustad jeung kiai nu itu manu teu kadatangan bupati nyana mah teu diaku warga lantaran nyana mah lain urang Indonesia, urang Lampung. Teu diaku. Aya tah di jero hate kebanggaan morosot. Sebab Kangjeng Nabi mah wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yusayyuhum janaizahum. Kitulah Kangjeng Nabi dibaca ku nyana muludan mah horenganan lain dek nurutan Kangjeng Nabi dek naon karapod. Aduh dibaca wala yakiru faqiran adaqahul faqru asfah pohara. Tetapi horeng lain dek dijadikan uswatun hasanah, semata-mata hayang menang pamere morosot. Ketika diondang lamun usugih mebeuh buleudna gede, barang nu ngundang nu susah maka popohokeun. Bahkan geus direncanakeun moal datang aing maka ditu moal bisa ngaberkatan aing gajen kuku mah geus sia malah
jeung kebanggaan diondang kuno susah morosot ya Allah ya Rabbi teu karasa ngagusar geserna jero hate urang paingan keur ieu mahara rampang maca Quran teh sabulan tamat ku hari barang wawuh jeung bupati 3 bulan ge teu tamat bahkan 6 bulan ge teu tamat eta kiai kobo tukang karung jajakan kiai geus teu bisa namateun Quran atuh komo si eta jauh bahkan aib kiai mah deres nenden Quran ingetkeun nya naon teu Ndek maca Al-Quran di mana? Jadi datang ke jadi jahe poho panendeuna. Datang ke pohon nenden Quran, teu maca Quran. Ieu gara-gara wauhna. Sing hade wauh. Lantaran ieu jadi racun. Urang wauh jeung kiai moal teu nu didongengkeun teh bangsa kitab malulu. Bangsa nu didongengkeun masalah, bari jeung teu kabuka ge masalahna. Lumayan me ngadongeng-dongeng nanya ke kiai hari itu sih narikip buat tanah wau kumaha poho deui buku lagi saya ngatanyakeun we kitu ka santri kula atuh santrina komo kiai ge poho tapi lumayan kan ngobrol teh eta bae seputar kitu kiai pernah namakeun kitab Al-Um boga ge henteu lumayan tapi katanya bae gitu tapi bae urang wau jeung camat dia mau ngobrolkeun ke kitab jatuh nyahueun nya mah mau ngobrolkeun masalah moal paling ya program KB program naon karah selanjutnya program naon ngomong atuh sia ulah sok pura-pura teu nyaho tuh berbagai program komodo kaya kegiatan henteu salah ngan urang eta tersita waktu ku obrol-obrol nu kos kitu. Nah, iyalah batur urang. Komo urang ngahiji ka ditu. Ngahiji ge ai urang dek dakwah mah bisa teger masalah. Abi kan maksudna nu mantak diundang ke ku bupati supaya ngadukung nyana lain rek ngadengekeun urang. Lain dongengna pamarentah ngondang kiai supaya nyana nuturkeun kiai moal mun kitu mah balener meureun ieu nagara ondang kiai maksudna deuk ngadukung nyana 1000% kos kitu daek salamet kitulah teu pancenan teu daek modar siapa nu modar mah kitu bae kajian kumaha ondang kiai pendopo ondang kiai ka ieu mah bupati ondang kiai kantor wilayah ondang kiai ke kantor kitu Golkar ondang kiai maksudna supaya ngadukung eta lain dek nuturkeun kiai lain hayang nasihat kiai lain ku bodoh-bodoh teuing teh si kiai bodoh ka hulu-huluna alabatan hurang hurang ya nu taina di hulu mah ku ari kiai ye cenah ulah sok itu kiai masing-masing iki masing-masing atuh sia-sia aing ngan ieu mah morosot ujianana jatah ngaji yasin ge lain maksud yasin eta mah pencitraan blusukan emang kumaha gitu emang blusukan asli atuh teu pencitraan tah mah anu ngomong ka kula kiai cenah taun ieu mah urang lamaning milih nu blusukan bae pencitraan itu cina itu pencitraan asli menyok presiden orang belusukan orang pencitraan dan lain-lain sebagainya mual ayah nah iya orang ngahiji jeung lukas itu ngobrol kena kayak eta bae gari nu diputer seputer wari obrolan teh obrolan kos gitu minimal ngobrol cincin minimal eta kabelah dituna ngobrol teh negara KPK lah BPK lah urusan DPR lah gubernur lah baik urang ngobrolkeun bener moal ku obrolan urang maju moal ku obrolan urang tapi urang hayang datang ngobrol kos kitu lantaran batur ngobrolna nyana morosot urang coba mun tadi teu ngobrol 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun pake maca Quran menang sabaraha juz ayo coba 5 jam urang ngobrol jeung nyana mun urang pake maca sholawat menang sabaraha ribu 5 jam urang ngobrol jeung nyana lamun pake tapakur ku urang mantep jasa
tapi orang kan terlena bahkan di janjian deui ke minggu hareup dijemput kiainya Masya Allah persiapan mandina 3 kali ieu kiai deuk salat teman di mandi acan ya Allah bareng dek dijemput ku bupati 3 kali alabatan jadi panganten boloon ieu marosot ngaranna menghargai manusia ka Allah mah kurang penghargaan ari reka bupati mah masyaallah bajuna ge diistrikan ngajeripit eta beleungeuna lamun urang kadinya kakeset beraheut hujan raheut ku hebat-hebat abeh urang teh di alam hebat penampilanana kunaon ayeuna deuk salat subuh cileuh sagede poleca masyaallah salat zuhur kitu kene eueuh bae ngahargaan ka Gusti Allah iyalah nu ditilik ku Gusti Allah babaturan urang ngabatur jeung nyana idopat mahfudun bil idopat turun urang teu bisa ngamankeun diri urang nah nu mantak cek Kangjeng Nabi sallallahu tujalisul mauta ulah sek lulungguhan maraneh jeung jelema nu parae patamutu qulubukum pae geuraha teh maneh gila wa manil mauta ya Allah saha nu parae teh gola cek Kangjeng Nabi Isa ar-raghibuna fid dunya al-muhibbuna laha cinta dunia ngupak-ngupak dunia Kama qala alaihi salatu wassalam fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi al-mar'u ala dini khalili jelema mah aya di atas agama khalilna kancana urang aya neuleuh derajat jelema deuleuh batur hirupna deuleuh batur lulungguhanana kitu batur lulungguhan nu sapopoena jeung saha nyana eta lah sapagodos ja urang ayeuna mah lamun urang deuk ka Allah kebenaran datang lurah datang camat urang mah ja teu betah ayeuna datang mah datang bae dihormat paling 1 menit 2 menit sajam 2 jam ai kitu mah abring-abringan teu betah teu sapagodos berarti lain khalil urang nyana mah sakadar namu ketika orang babarengan jeung nyana eungkeuy-eungkeuyan di panggung mah kono hidup berarti kan urang geus sakhalil tah jeung nyana didinya derajat nyana naon bedana camat naon bedana bupati naon bedana jeung kiai jeung nu bodoh ja akur kajen kukumah ge camat bupati jeung kiai sapanggung rejeng dengan tujuan anu sarua pitayeun atuh akur teh almaru ala dini khalili gih cenah kiai mah bisa ngaji ge tujuan ngajina jang ka mana nu bodoh jeung nu pinter ja akur ai loyogna jang dunia keneh mah ja ilmu mah teu ngajamin kana kasalamatan dirina ja geuning nu jadi bupati ja geuning nu jadi DPR lain teu bisa maca Quran jeung teu bisa maca kitab jarago maca kitabna nu aya di MPR nu aya di DPR profesor makomo mun ngalalakon nyaritakeun tasawuf pinter jasa kok korupsi sih ilmunya teu bisa ngahalangannya naon bedana nu pinter jeung nu bodoh akur bedana nu pinter mah bisa ngadalil nu bodoh mah henteu ketika ditanya maksudna jang meuli apan sakena akur bae akur sama nu mentak di akhirat pinter tinggal pinter diseret bae ka neraka eueuh beda nu ngabedakeun antara manusia jeung manusia adalah ma'rifatullah ketika nyana dibere ilmu makrifat etalah nu ngabedakeun antara nu pinter nu bodoh pedagang politik dan lain sebagainya nu ngabedakeun adalah ilmu makrifat ketika teu boga ilmu makrifat kiai tinggal kiai bodoh tinggal bodoh pejabat tinggal pejabat akur sakompet daunkeun di akhirat digejeburkeun bae kabeh tuh kan cuna ulah sok kitu aing mah kitu bae deuk kitu bae wah cenah teh mah kitaban baca ku sia kitabna mana cenah kitabna mata siana meureun deuleuh ku sia ye cenah aing mah moal ngaji sanu nita sia ngaji ka dieu moal aing mah sasekian aja moal ngaji ka dinya bahkan aing mah deuk pidato ulah kena ngaji ka dinya terus pidatokeun ku sia larang ku sia larang ulah kena ngaji sia ngaji ka ditu bae jeung Ki Golkar ngagejebur sia kajian hukum ge ye cenah kieu ulah sok ngeundi kitu bae mah
cenah teu mah tuh aya kos kitu mah ekstrim, nek ekstrim baik mah. Ye cenah kos kitu mah ya. Nah siapa bae aing main bae. Ini beberes saya sejasa, embung jasa kasinggung teh embung, digogoreng teh embung, kadanan cara Tuan Sabdul Qadir mah murid teh ditampiling, murid teh diparak, belah dieuna tah Ki Ahmad Khatib Sambas marak murid Aisyah hayang ka Allah tuturkeun aing tampiling, dijejak, jadi bere dahar, matak jara diwali je murid-murid eta teh hasil ditampiling. Kuari mah jadi wali hayang ditampilin embung ye da kumaha aju ke goloyor ka ditu ka pendopo terus we kira jadi wali lah mal bisa tuh bantak ilmu nu keras mah ilmu thariqah mantak kuari mah ilmu thariqah nama aya nu ngabimbing thariqahna saha kakarak titah dihudangkeun jam hiji bae ge haju mandi geus ingsrek-insreukan aduh asana cenah gering ieu mah aing mal terus lah norekatna dulas ya itu terus geus aing malah nek balik deui ka ditu jadi PNS. Terus tuh pibakateun meureun siapa jadi wali. Udangna doang geus puyeng. Puyeng jagana eta kakarak dibimbing sakitu. Encan dibimbing coba saetikeun dahar. Ye emang dahar teu meunang tuh sia mah ka guru kitu bae. Saya saetikeun heula dahar biasa sapiring setengah bae. Emang haram dahar tuh haju ngadalil tolol tuh coba. Ye jajana dina Qur'an ge kulu wasrobun kira jadi walina tuh sia. Ai ngadalil sorangan mah terus eta tahu nu ngabimbing kos kitu ujung-ujungnya deui Golkar. Gara-gara nu ngabimbing eta kos kitu. Ye saetikeun dahar nyana mulai sapoe setengah piring dua poe setengah mikir nyana. Kok kiaina nu ngabimbing urang gembul ai urang setengah. Nges mulai cangcaya ka guru asal cangcaya ka guru bal jadi tinggalkeun guruna neangan sia guru anyar dina ilmu thariqat bokos kitu lamun teu percaya teu yakin sia ka aing bahwa aing keur ngadidik sia jeung sia teh deuk dikaallahkeun teu yakin sebab ziyadul zahir bae neangan guru nu sejen moal jadi ieu sanajan diteruskeun ge moal jadi ngolembar bae ka guru moal jadi ilmu thariqat bopang hese-hesena ieu dibimbingna. Kuari mulai dahar geus etik rada nguruan kan awak. Engke kan anak pemajikanana nanya, "Kak, kok jadi guru sih?" Cak pemajikanna kitu amat, Kak. Kok jadi guru amat, Kak? Henteu kok mah. Endek emang kok jadi guru kieu? Endek ka Allah. Allah mah tuja aya ieu teu kudu kukuruan, Kak. Mulai nyana-nyaho ieu ku guru ditanya etikeun dahar. Pana tuh ai nyetikeun dahar ai guruna gebul. Heueuh nya atuh heuh ulah tuturkeun guru kos kitu mah. Kecuali guruna sarua zetik daharna puasa bae eta karang dituturkeun ai ka kakak ieu mah seutik daharna ulah hees jeung unggal ka ditu kula nu guruna hees bae. Heueuh nya heueuh urang neangan guru deui ayo kapanggih jeung Kiai Golkar ieu akur mah ieu cek ngana ieu. Ginaheun dahar di mana bae make pakaian nu kumaha bae ieu meureun guru urang mah guru Golkar eueuh aturan-aturan pan di Golkar mah eueuh atuh segala kampanye di luhur panggung aju aya joget segala di luhur aya biduan ieu kara kiai ieu akur jeung urang ngeunaheun ieu mah ieu masyaallah aya epitamala segala di dinya. Waduh, Ice Trisnawati mah tereh modar malah mah. Waduh, aya deui nu anyar teh sakara-karana. Nu sia nyaho aing teh nyaho teh ya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Hese. Nah ieu ndek di ka Allah keun. Ndek dicokot di leungeun setan, sia teh keur aya di leungeun setan, kendaraan nafsu. Kadia lepaskeun berat dek ngalepaskeun anak setan ngadu guru jeung setan diojok-ojok setan ka jero hatena ulah dituturkeun gering sia kajen kumaha ge manya deuk Allah kudu gering we cak setan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bau setan pidato deuk wae coba aju urang ngolembar moal jadi sia kajen kumaha ge ieu mah keur carita wali rapet wali mah
lantaran geus lain nyaritakeun soal wajib. Walima la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ailahu wa lisanahu, dan seterusnya. La yazalu abdi yataqarrabu teureun-eureun hamba kaula bertaqarrub ilayya ka kaula bin nawafil ku sunah-sunah, seakan-akan sunah teh kos wajib, piwalieun mah kos kitu. Geus lain nyaritakeun puasa Ramadan, geus lain nyaritakeun salat 5 waktu, ieu mah nu nawafil eta mah jalan ka cahayu salat mah henteu kudu dicaritakeun, jakabehan ge sarolat nambahna tahajud seakan-akan wajib, duha seakan-akan wajib, wirid seakan-akan wajib, terus memperbaiki diri eta kakarak nu kos kituna, terus batin-batinna waktu jang bergaul jeung jelema teu pararuguh mulai ku hari eta mah ortodok nu kos kitu mah zaman Siti Nurbaya itu mal beres ku hari mah lain zaman Siti Nurbaya, zaman Atut ku hari mah sia nuturkeun Siti Nurbaya bae mulai kemajuan, tuturkeun Atut sia ngurung-ngurung ujianna. Aduh, cak Haji Pudoli hadena yang masakali umrohna. Tapi dibayar deui sih. Dia bayar deui, geus bebersih tutah bayar ku aing cenah sia. Geus, jadi henteu ge Pudoli teh diumrohkeun ngan haju dibayar deui. Ngan haju dibere deui. Bolak-balik cekong. Budak dek ibadah ka Gusti Allah kudu make acak-acakan kos kitu jeung teuing teu ka Mekah ge mah daripada orang ka Mekah kos kitulah aturan maena dina thariqah mah. Dek daon hartina ngindaran Baitullah ai modal berangkat ka Baitullah na kos kitu mangan sakadar jadi siksa. Teu saeutik jelema nu salat jadi siksa kitu kene nu tawaf di Baitullah jadi siksa. Naon artina ja Allah nama eta-eta kena di Baitullah Allah na eta, di dieu Allah na eta, mending di dieu urang ngabersihkeun batan ka Baitullah ngan sakadar jadi siksa. Ye dideleukeun kan ku Gusti Allah sia nanaonan pan sia teh meureunanan ka Mekah teh hayang ganjaran ti ai ngamoal ngaganjar ka sia. Ye boloon sia. Aja ditanya cak gua diumrohkeun kulama teu perlu ganjaran ieu perlu ge ieu mah pangalem. Atuh komo tah dibebaskeun ku aing sia. Bebaskeun sia ku aing. Jadi urang lamun terus obrol sieun. Nah iyalah al mar'u ala dini khalilih. Deuleu kakasihna, deuleu kancana, deuleu baturna. Urang lamun aya nganyahokeun anak urang masantren di hiji pondok, kemudian orang dek nganyahokeun anak aing bener apa henteu di pondokna, ulah ditanya anakna lantaran menghadap ka kolotna mah pasti rapih bae kopeah mancrit, baju rapih kosos sampingna rapih, di hareupeun kolotna masih ganunya bae ustad mah eleh ku anak urang, ustad leutik mah eleh bae pokona pajalan anak urang di pondokna ulah dideuleu etana deuleu baturna. Ketika orang ningali anak orang baturna si Jabrik melulu ja, ieu mondok baturna Jabrik melulu, sok ngabaturna jeung saha anak orang si eta, waduh, nu sok aya di orkes teh, nu sok di aya organ tunggal teh, bener, nu sok aya di pengkolan teh, bener, atuh anak orang ge moal henteu, siga kitu ka jeung gogowah. Almaru ala dini qol ulah ditanya anak urang na ulah dideuleu anak urang deuleu baturna, sebab eta nu sapagodos jeung nyana moal pati babarengan lamun nyana teu sapagodos jeung nyana deuleu khalilna kos kitu bae sih. La tasal ulah nganya maneh langsung ka jelema tasal khalilah tasal sohibah da tanya mah batur nyana nu kudu ditinggalikeun baturna kitu bae sih. Nah, man ahaba qauman usara mahum. Jelema nu mencintai kaum digiringkeun ana jeung eta kaum. Sebab nyana sapagodos. Sebab man tasabbaha biqaumin bahwa minhum. Jelema anu nyarupaan ka kaum golongan eta. Urang nyarupaan ka Yahudi, geus bae di akhiratna dihijikeun jeung golongan Yahudi. Urang nyarupaan jeung Kristen dihijikeun jeung Kristen. Urang nyarupaan saruak, ieu jaket urang koneng dihijikeun jeung si koneng. Atuh kitu bae.
pokoknya gitu baik. Pokoknya mah asal urang nyarupaan kadinya tihijikeun kadinya. Ya Allah si hade mantak aya jelema di duniana ibadahna jasi bodoh ieu lah jore jasa komo husu teu bisa syarat jeung rukun ge hampir teu pati bener ngan nyana sarua jeung wali tingkahna udang-udangna gede salat nu sorban ngambai ka anak make jubah bae diseungseurikeun ge ka ajeun nyana mah di masjid ge geus gideg bae padahal naon nu dibaca meureun teu nyaho ku batur ge di kiai-kiai di buya-buya nya ge seuri bae padahal lain kiai lain buya aing mah ngan sarupa doang di akhirat dihijikeun jeung kiai-kiai. Wow atuh pan loba nu protes heuy malaikat eta mah lain kiai kok dihijikeun jeung kiai malaikat yang ngadalil man ahabba qauman husira ma'hum weh cek malaikat lantaran nyana di dunia dan nyarupaan jeung kiai ieu cak Gusti Allah hijikeun tinggal nyana bae hidup ya Allah ya Rabbi gila man ahabba qauman husira ma'hum mantak sing hade urang sasarupaan di dunia teh ulah salah ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum mantak Kangjeng Nabi ngaharamkeun make beubeur nu di dieu zaman baheula zaman jahiliyah Yahudi Nasrani make beubeur di dieu lamun Yahudi beubeurna beubeur putih lamun Nasrani lamun Yahudi beureu mun Nasrani beubeur putih ku Kangjeng Nabi beubeur eta diharamkeun cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum haram make beubeur eta diharamkeun urang make beubeur cara Nasrani cara Yahudi ulah cek Kangjeng Nabi man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum ulah kadituna itu tinggal dikembangkeun bae ku urang berarti lamun kiai kuari make calana sarua jeung Yahudi ting hade awas mantak kabibat dilok make calana makena jubah bae barang ditanya kunaon bib man make jubah bae abi bababari cenah ieu hayang tinggal nyingsateun bae mantak anakan deui ya Allah sih ada ieu lamun urang ningali dina Bukhari-na man tasabbaha biqaumin mimiti tina pakaian kadua tina pagawean katilu tina ucapan asal geus sabah betasabuh man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum rempan nu mantak dina thariqah mah nuturkeun guruna kos kitu bae ketika guruna make sorban amamah murid dipagahan ketika make sakurung murid dipagahan di samping di jerona aya makna tersendiri ieu supaya ulah tasabuh jeung Yahudi ulah tasabuh jeung Nasrani mantak panggreget-gregetna setan ka kiai ka jelema anu make amamah udang-udang jeung make sorban lantaran ban malam ya ta'amam bahwa syaitonun jelema nu tilok make sorban eta adalah setan tinggal cek aji pendi aing ge henteu make eta setan malam ya ta'amam bahwa syaitonun jelema tilok make udang-udang make sakurung ka dieu eta setan nu kos kitu atuh ieu dihareupeun ku lah setan kabeh ya Allah ya Rabbi manaba qauman usira mahum iyalah nu mantak dipercantik dipercantik zahiran wa batinan zahirna supaya sieup batinna supaya rapi engkena hirupna ngaginclang di tengah-tengah masyarakat bener-bener nyana jadi lampu geus katiup ku angin mamana ge tetep teger bae lampu tetep caang bae. Jadi lantaran nyanana aya caanon cacaangna aya di jero naon garang-garana di jero semprongna disemprongan deui Masya Allah kos kitulah makrifat lain cara lampu cempor hurung nyaangan bisa tapi aya angin be ngagelok angin kagero pes be pareum lampu cempor kama kos kitu mangarana eta lah bersyariat lampu cempor
tapi lamun ieu Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunah la syarqiyati wala gharbiyah yudiu biha. Oh, luar biasa. Naon cenah hartina inget teh nyaho. Kos kitulah wali Allah. Cahayana di jero ditutupan deui sehingga cahaya teh ngemprai mengkristal ka mana-mana. Lantaran ditutupan cahaya teh indah teu bisa ditempo ku teu bisa dicekel ku urang semang tutupna luar biasa, tapi cahayana mengkristal ka mana-mana. Ketika katebak angin ti luhur ti handap ti kenca ti katu teu bisa parem yudiu biha nyana nyaangan. masyaallah karim. Ngakos kitulah makrifat nurus samawati wal masalun nurihi kamiskatin fiha misbah okos cahaya lampu al misbahu fi zujajah lampuna aya dina kaca az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun percis okos bintang luar biasa caang yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah caang ngemprai tekanya hoan kaler kidul wetan kulon nu jelas caang baik bari manehana nama tekanya hoan di mana palitna lampu mah aya palitan ketika minyakna pareun sorangan Golkar teh mah otomatis teh baca kami berojak teh mah atuh asal teh dikirim bae duit atuh pareum atuh lamun dikiriman bae terus di kabupaten hurung terus asal ngeuseun parem eta Ki Golkar. Cek Ki Golkar jaga aing mah dikasih bae sebab guru aing hancur ku Golkar. Salah sahiji guru nu hancur ku Golkar, tapi akhir hayat nama tetep bae nyana amanat nyana husnul khotimah. Walau mantap ngomong-ngomong Golkar emang kumaha di Kabupaten Tangerang sabaraha kiai nu hancur ku Golkar urang nyeri jasa ke Golkar. Ya eta PDI ya surua PDI ge ngan tidak segana si eta. Hayu coba sabaraha pasantren anu hebat jasa nu kiai muridna jadi kiai nyanana masyaallah Pandeglang sabaraha Serang Pandegara Tangerang makomu di antara salah sahiji gurungan terakhir guru neuk maot eta nyana amanat ulah mimilu ka Golkarnya ceng lantaran karasa ku mama ieu mama teu bisa magahan ngaji gering ge di rumah sakit nu ngalain-lain yang dilayat ngan tanda mama hancur-hancuran careuri kabeh murid mama tobat cek nyana embung mama ieu dituturkeun ku murid seperti kieu mama gurat batu cek nyana anti Golkar di hati mama dengekeun ku murid-murid gabehan tuh pasantren mama menang harmoko 2 tingkat usian majelis taklim menang harmoko indah jasa tadi bisa dipakai ngaji ti dieulah ketika di rumah sakit amanat ka murid-muridna disapa sia alasub Golkar ngantak kula ngomong Golkar bae cenah kieu ulah sok kitu ngahancurkeun sebelah pihak aing mah kitu bae lain keheul ka Golkarna karunya ka kiaina murid abah di dieu aya nu dicarekan ku abah suka Golkar emang kumaha kitu ngan mau dibejakeun ngaranna beuh panggil ku abah ulah sok mimilu sia cek abah teh ge cek nyana dulu mun kula teu milu kitu cenah dapur teu ngumpul oh kadinya urusanna halos ya kaditu diloskeun ku abah hancur kona ngajawab atuh lain tobat ngajawab cenah kula lamun teu kos kitu dapur kula moal kubur tuturkeun ku sia hancur datang ke kuari hirup kene ngan hancur malah bejakeun moal yo cenah kieu bejakeun moal engke bae 4 mata bae je ayo wae diondang bae wae ngadoa bae tapi jero hate kades ya ka si eta mah hancur jasa belum dihitungan Pandeglang menjulang pasantrenna kabeh murid dari Tangerang jadi di kiai hancur sabaraha hiji di Pandeglang di Serang hancur sarua bae Tangerang geus pokok Tangerang mah pohara ye manglalawara gitu anu kula dicaritakeun pasantren 2 tingkat nu tadina santrina pohara jasa jeur pe diganti ku peternakan ayam lain lalagaan tah mah
Ye, maning peternakan emba daripada ayam mah tuh. Ih, kurang bisa dialap manfaat sih mbak mah. Tuh, sok aja kadinya bae, cak Habib di mana tuh?